Beb, kenaon Beb? Kerja be di hari imah. Oh, kok jawabnya jutek amat sih? Ya Allah, biar be sorangan. Nih, atu-atunya ho, mandek pikiranna, salah penting lain. Entahnya ho, terus lah lu nggak ganggu aing des nya. Atuh maaf Beb, yang terpenting mah keceplosan lah. Beb, Beb, siapa ya? Ya kunaon cuma mulut ae. Aing keur marales si Ade. Bilang itu ke BBN mah selesaikan secara baik-baik. Ulang, emang kunaon emangnya ada selingkuh? Ente sih selingkuh mah. Lah terus kunaon? Males be aing unggalnya na ulin gitu malu lu bosen aing ngadengen aing. Oh emang kunaon gitu cerita. Ya guys ya nyaho. Geus hayu urang ngobrolna di jero bae. Pusing aing gua kabogok kemarahan bae. Tanya kunaon kita mikir. Bingung aing jadina. Hei, ngopi atuh di pos Ulah aing ngopi ge. Ya ulah kunaon atuh, penikmat ngopi bareng-bareng kieu mah. Cek sia nikmat ge, cek aing mah henteu. Ari sia kunaon deh kos teu diputuskeun bae. Teu nyaho aing pusing digantung ieu. Ari sia cenah digantung, mana talina. Tapak ieu. Iya ari sia aku tolong. Ulah bos, emang sia digantung kunaon? Ya geus anu si Nopi. Nah, justru eta aing bisa kerja, tapi nyana marahan jasa ka aing. Nyampe embung diganggu sih ku aing. Aing, emang sia salah naon? Teu nyaho aing ge lah. Salah naon meureun aing. Teh nanti tak mikir. Mikir naon aing nyari nyana teu bebejang. Sinya cewek mah sok aneh. SD cewek mulai pikiran mulai ngopi jangannya. Apa gara-gara terpenting gitunya? Nah, coba pikir dia terpenting naonan jeung nyana. Atunya nah hitut bae belenek aing ngadengen. Mun gandeng mah tutupan be jeuli. Mending gandeng praktek doang mah. Ieu mah geus mah gandeng, bangun deui, pingsan aing ngapunna. Gua eta jeung bukurna kawa kabehnya. Umurnya. Atuh wajar lah, siapa itu lagi mau bangke. Terus aing kudu kumaha ye? Guys tenang, kalau di anda gua kawan pun pernah mampu. Emang zaman kene gitu pun. Jadi lagi yang di kita mau udah sampai mana ge? Pokoknya mah Aisyah pokok udah terus. Aya tuh antar aing. Tapi naon, geus tenang, masalah bayaran mah bisa diatur. Lain itu, apa-apa itu aing bisa leungit. Kalau gitu itu siapa? Kayaknya nama itu siapa? Mau mati. Satu ayo berangkat. Nah, kebenaran di mana ya? Kudu jauh-jauh, Mang. Punya. Lain kan bener cek aing ge. Emang sarudak lah. Tah, Mang, si ada yang tas putus kita yang kuliah. Ah, kita mana itu yang turun? Mang, gara bantuan nyana. Teu bisa nu masuk rumah. Geus bisa mamang bae. Ya Dina, sekarang Mang bantuan baturan. Beneran nih aing geus teh bukan duit. Mang, geus bisa. Wah, Bang, urang wah. Anu mamang bisa mah. Nah, keluar langsung tarik bae. Bener Mang, gitu doang. Terus gampang, saya urang yang mesin kopi. Kopi. Yes, pokoknya mah bila mana huluna keluar tarik bae. Oke. Itu mah suara si Ade, coba deh. Lah tuh. Saya masih merenyawan kuna. Sorry deh. Kiriman dan teh aing nyuruh ngagerungkeun dukun eta. Kan dukun beranak, bego. Dasar on. Aduh.